juta pengguna judi online di Indonesia, dan 34%-nya itu adalah umur 50 tahun ke atas. Umur 30 sampai 50 tahun dengan presentasi 40%. 13% diisi dengan umur 21 sampai 30 tahun. Lalu 11% diisi oleh umur 10 sampai 20 tahun. Yang bikin kaget, data PPATK ada 8% umur 10 tahun ke bawah yang ikut bermain di judi online. Polisi kembali membekuk satu DPO alias buron kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdiki. Dari tangan tersangka A alias M, polisi juga menyita barang bukti mencapai 16 miliar rupiah. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru atas kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Jumlah pasien rawat inap di RSCM Jakarta akibat candu judi online melonjak. Iya mana korek. Oh, kalau tuh. Kita nyinjau bolas gede. Malur korek lah. Korek. Moal ngeunah jarum jeung jarum mah. Korek jeung jarum. Wah, buat eta aya sok tukang maringan papayan di mah. Aing leungit cacang-cacep. Balik, ayo. Matahari, selamat pagi air yang dingin, selamat pagi cinta yang datang, selamat tinggal cinta yang pergi. Hidup memang penuh liku, menaruh harap di atas tipu-tipu yang penuh bujuk rayu, tak tahu malu dan tak pernah ragu. Jika hidup sebuah perjudian, maka judi itu harus dimenangkan. Namun jika hidup terjerumus perjudian, maka menangkanlah kehidupanmu. Kulan, tos beres ngepelna. Atos, Pak. Sakedap deui lohor. Teras kudu ti payun. Teras ada nya. Nuhun, Neng. Memang biasa. Tiasa atuh, Neng. Edikna oge ada tos katalar. Ya sok ngekon yang didangukeun. Siap.
Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Kumaha? Yos, abdi hoyong adan. Mohon mangga. Iya, abdi teh kadu pamundut calon istri. Saur hoyong adanmu abdi adan. Mohon mangga sasea. Mangga. Kopi tes. Tes. Usep. Tah, janten ayeuna bade kumaha? Nya meureun abdi mah selaku perwakilan warga. Bade kitu bade kieu ge, anggar bae kudu aya hukumanana. Ngarah teu kajantenan deui jeung teu diturutan ku barudak. Mohon sok atuh naon anu kira-kira pantes sareng imang hukuman pikeun Usep teh. Tilu dinten jantan marbot. Ayo nuhun teh. Sami-sami. Unta aya bapak sareng akang mah duka tos kumaha nasib abdi di dieu. Jabapan abdi mah ti kampung sebelah. Teu teu aya nu kenal salian ti keluarga neng Janab mah. Tos daina mah tos aman. Malahan agena mah tos terkenal di kampung ieu. Ya, geus atuh. Bisa rek marurang heula. Mohon Pak, abdi ge bade permios, kararesan dan tos beres sadayana. Ya, hayu atuh Bapak ge rek kaluar. Aya perlu heula. Mohon. Tompoho, pohon jiwa. Idana urang rawan maling. Nuhun, Pak. Pak, tinggalan kunci? Henteu. Nah, teu aya. Teu aya, Pak. Kamana nya? Cobi pilari. Bisi murak. Mohon, Pak. Aya, Pak. Kamana nya? Iya weh. Nu apa heula? Ke urutna tunan nu biasa. Bisi bapak ada telat. Pak. Aisyah, Dip. Setiap fajar ku pijak langkah di masjid Al-Muhajirin, ku serahkan lelah. Meski imanku tak tepat, namun di rumah ini hatiku kekal. Aku merebut yang sederhana, menjaga rumahmu di setiap masa. Al-Muhajirin, tempatku berteduh, dalam sujudku aku bersimpuh. Alhamdulillah,
beres oge. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keikhlasan orang Kudaek ngurus tempat ibadah ieu sing jadi amal kahadean kalawan sing digampangkeun ngalani matunya jeung akhirat. Amin. Sakedeung deui duhur sok bersih terus adan. Mun Pak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Setiap fajar ku pijak langkah di masjid Al-Muhajirin, serahkan lelah. Meski imanku tak tepat, namun di rumah ini hatiku kekal. Aku merebut yang sederhana, menjaga rumahmu di setiap masa. Al-Muhajirin, tempatku berteduh, dalam sujudku aku bersimpuh. Meski imanku tak tepat, namun di rumah ini hatiku kekal. Aku merebut yang sederhana, menjaga rumahmu di setiap masa. Al-Muhajirin, tempatku berteduh, dalam sujudku aku bersimpuh. Pak. Pak. Bapak rek kawar heula. Aya kaperluan. Abdi oge bade cerasnya, bade kabung minum jana beula. Sekantenan ngejelaskeun masalah kamar teh. oh gitu amang balik ini lah balik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam sujud. Pak, ada angkat? Kumaha Bu? Iya Pak. Beres? Oh, saebnya. Kas kedap. Cekap ngeditan ayeuna. Cekap. Pak, Ya Bu. si AA tadi nge-WA. Sahurna di pesantren terus Evan bekel. Terus uang bulanan kamu pesantren dia terus lagi. Kami dietang sarung tundakan teh. Terus genap sasi tak can dibayar. Oh, ini tuh ku Bapak sakeunnya.
Tes. Allahu Akbar. Kumanya Gampang. Kayak pamitos saya mah kantun gentosan. Oh, mohon atuh. Sahanya jelema nu wani mau barang masjid. Nah, tesin dosa gitu. nya ari mauk mah tenu di masjid oge angger we dosa. Rek saha-saha wae ge. Nu pasti ieu jelema ipis iman. Dalamun kanal iman mah sakumaha butuh oge madaekeun nyokot barang batur. Pasti ngusahakeunana ku cara halal. Sareng pami saur abdi mah ieu teh dicandakna kudu caket. Maksudna Nya da pami kudu tebih mah madu gi panangan ge tuh. lamun deket mah pasti nepi. Tagis kieu mah tinggal nguyuk. Sep, adan. Si juga kamari deui. Oh malah tuh pan sepikeun ge parem. Bios, Pak. Sok. Assalamualaikum Neng Janan. Waalaikumsalam Pak Usep. Aya kabar gembira. Kabar gembira naon? Ayeuna bade adan. Terus kan ku janabna ge moal kadangu da sepikeun parem. Pan bisa ngadangu di telepon. Oh munus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Usep? Pak Usep? Kuatannya pasti seet. Ngalunasan anu kamari. Siap, Mang. Nuhun. Pokona mah puas ku barang anu kamari mah. Sorana halimbu pisan. Siap atuh. Pokoknya senang berbisnis dengan Mang Qasim. Sip. Hayu mangga. Siap.
Terus solusi tipe DKM. Saur Pak Haji Ended kamari para tokoh geus ngarariung. Siga Pak Haji Acuk, Pak Haji Yono, Dr. Cepi kesepakatanana untuk apa ibu ayeuna akan bangsa boleh aja. Pak DKM Pak misalnya. Nya, ngan hasil nama berdasarkan iuran warga. Oh. Pak, kemari abi ningal Usep. Si Usep kunaon? Iya Pak. Kewe tuluykeun. Sope adan. Mohon Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap fajar ku pijak langkah di masjid Al-Muhajirin, ku serahkan lelah meski iman tepat. Ayo dia. Terus kamu punya kenjae. Oh, sumur aduh. Sanes. Nah, ada tenis speakeran dia mah. Haram speaker. Ayo gitu. Yuk orang ngobrol lah. Kan guys jaya. Senang ini. Ayo atuh. Sep, tos di mana? Tos masihkan kopi ke si bapak. Tiba-tiba DKM. Rasanya dia masih ada nih orang. Oh, si bapaknya tamu. Nya, pengurus masjid Kampung Sengket. Saha? Sumi. Istri. Pamegat. Nah, pamegat Sumi. Sumirat. Lah, minyak Kang tepenah. Nya, kumaha balan akang si Kang Opan? Salah geur. Alhamdulillah Kang. Gitu wae damang nate kekurilingan sareng Kang Apin. Leuheung, gawe naon si eta ayeuna? Panitia arisan. Panitia arisan di paling mana? Di kampung sebelah. Kita Bung Mina Iwa kan? Mohon, tapi ngejut aya. Sawios. Kamari Iwa namut artos. Oh, mohon. Nyangke upamita saya. Ngalunasannya. Oh, mohon Kang, mohon. Sami-sami. Neng, ayunya Neng, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditampi. Sob, kabeneran panggil tiba DKM tadi. Pami ngadangu cerita akang tadi. Abdi jantan curiga. Curiga naon? Saatana ahampura kamari ningal Usep jeung balad Usep sigan transaksi. Tah, artinya Pak Kosim. teu hayang apa ngaranna mah. Ngan hayang apal teh Usep ngajual naon? Naon ori?
Limpu. Nyamuali tewak polisi. Bener. Barang-barang di si Usep mah second tapi raosen. Jahe, nengan naon? Tinggalan Sumi teh Kang. Tadi di kang waka, lakukan lo di dia. Ya Mang, ongkosna Mang. Nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok biu. Wah, coba periksa MP nu dibawa ku Sumirat. Kumaha? Sarua lanjut MP nu leungit di masjid. Sami Pak, persis pisan. Sumirat, di mana menang barang eta? Di Kang Jae. Jahe, kumaha caritana? Awalnya mah pas kajentenan Usep kan balesan abis teh nuju oleng name eleh judi online. Itu nyingkap. Nah, korek. Yang gelo, yang udah kuntung. Ih, terus gelo terus cager, bareng kita teh. Jangan. Aduh, cager. Alhamdulillah. Yang satu. Barangnya tadi lawannya. Kemun saya bina, anterin ke imah.
Oh, nya atuh ari kitu. Tapi ieu barang aman. Atuh 100% halal. Ya, orang balik heula. Oh, nya siap. Gitu gini sing jadi pelajaran ke orang saya ulah sampai ke orang terjebak kanu ngaranna judi rek naon wae bentukna jae Mohon Kang. nu penting mah akhlak orang sing dibentengan ku salat sabab iwati salat anu bisa nyegah orang tina perbuatan keji jeung mungkar jae ayeuna kumaha tuh Pak keur pelajaran urang sarerea wayahna jae rek diserahkeun kanu berwajib. Ulah tukang ning jadi marbot we ciga usep. Kasusna beda atuh. Lamun emung berurusan jeung berwajib, wayahna urusanna bakal jeung berwarga. Waduh, ayo tuh Pak takut polisi lah ini. Setiap fajar ku pijak langkah di masjid Al-Muhajirin, ku serahkan lelah meski imanku tak tepat. Namun di rumah ini hatiku kekal. Sederhana menjaga rumahmu di setiap masa. Al-Muhajirin tempatku berteduh, dalam sujudku aku bersimpuh. Lapor, kasus terselesaikan dan Anda dikonfirmasi masih bisa terus berjaga di tengah masyarakat agar masyarakat merasa aman, damai, dan tentram. Siap. Terima kasih. Setiap fajar ku pijak langkah di masjid Al-Muhajirin, ku serahkan lelah meski imanku tak tepat.